Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Beda ieu jeung ohangnya. Oh iya ohang ngador deui dia. Ngador silaturahmi ka majelis cinta. Majelis cinta. Di mana teh? Ustad? Lemah Duhur Giri Mukti Bandung Barat nya kurang mana insyaallah ya kan silaturahmi pokokna mah urang penak sareng dulur-dulur nu aya di majelis cinta naon nya ya pokokna mah kayak urang tinggalnya ya tuh tinggal daerah ieu nama ayeuna ieu ka sorang biasa mah ka jalur kota dari ka saudara ieu teh kalebetna jalan enggal ieu teh sepuh mohon ieu teh lumayan ya lur karena rada kita mah sekedar infonya pokoknya kayak orang rada deket ke lokasi di apa mana-mana di ngador lur enak angges lebihnya ke tempat SMP kita dulur ohang nyai sigan napak tilas we napak tilas pemula karungun disebutnya karungun naon kasaya bisi disangkan sesepuh dulu sesepuh atau turunan ahang baheula tadi dia di daerah ini di daerah Lemah Duhur ya Lemah Duhur nan saguling meureunna ai baheula mah mun ka dieu teh kana rakit mentas di Maroko tingali bayangkeun kana rakit baheula di Maroko tapi kada lain Maroko itu ya pokoknya mah tong ka mana-mana ya yang ngador mana tuh tuh terus iya mana deh kemana deh kemana tuh oh gitu sarekan dulu buru terus gitu sekedap ya putra sekedap itu terus lur kalau jadi patung nih ada dia baca ada ada Lutfi itu maha guru Lutfi kamu disarekan tadi euy terus cing nangtung eta nangtung Lupina nangtung Lupina nangtung tuh bawa si Copiana nangtung
kumaha? Gerakan anak. Untung. Iya. Kalau pasang. Kumaha tuh? Iya. Kakina. Kakina pernah. Kira kumaha? Kuda-kudana. Kuda-kuda mana? Kuda-kuda mah. Ada. Tuh. Atuh urang ka dieu nya tuh. Bedean, bekalera mah. Sok. Kieu. Terus kumaha? Masak kieu. Beda. Kumaha tuh? Oh kieu. Kumaha tuh? Liur ya? Hah? Saha eta? Saha eta teh? Bapana. Bapana saha? Lur, kakaraeun poe ieu. Ngador teh ka dulurnya. Ustad Epul. Ustad Saipul. Mah eta teh hiji ustad Dawara Ungkong. Anu nyaw pimpin hiji majelis. Biasalah majelis cinta. Ngarep teh Sirur Mustafa. Nah, iya. Datang hade nu ngalantik ka lain ustad. Tapi kalau kamu budakna Maha Guru Lutfi. Mari. Nya urang tinggalin nya tong ka mana mah. Ngador. Tong pencak jangan pencak. Lain gitu tuh jangan lurus entok. Lurus entok. Terus mari. Kuda-kudana. Ah, Cici. cek. Pintarnya. Iya. Gimana? Hah? Iya. Entok. Sebelah iya. Kasih iya. Ya dia kieu pan kacir ieu ge. Iya iya. Oh kieu. Kolkeun. Oh kieu. Iya. Ayo capek ya. Gedenya. Gedenya. Cepat sebelah. Tur. Mana? Poe mah aya kaunikan, aya pengalaman hade sabab keur aya masalah kade teh masalah bahasanya. Bahasa ulah oh cenah bahasana kasar, heuh kasarna di mana? Ieu bahasa wewengkonna siga kieu. Jadi ulah nyebutkeun oh cenah budak teh kasar kade. Kumaha wewengkon. Nah, wewengkonna siga kumaha? Bahasana siga kieu. Oh, sakitu teh meureun di dieu mah geus kabiasaan siga kieu. Nah, ulah nepi ka ngabahas oh cenah ieu kecuali kan kolot nyebut anu tanda kutip adalah pokoknya mah atuh nya tapi dah lain sigan populeukeun padahal henteu nya kitu tah ieu salah sahiji nanta anugerah ke Bapak Ustad Kang Ustad Saipul di Sirur Mustafa Karsan nyapa ieu alhamdulillah kasih nugrahan aya silaturahmi jeung para warga di dieu hange di Onang poe ieu nya tong ka mana-mana pokona mah di Ohang Manajemen Channel tetap di subscribe, like and share pokona mah terus aya lonceng bedor aya non aya pemberitahuan atau aya bewara keur di like sarereanya pokoknya tong mana-mana tetep di ngador pusing